Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ngante di salempak, kakuping mah kakuping ngante kompak sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salempak ngan lebetna can diparas. Kompak mah kompak ngan jiga nu teu ikhlas henteu. Anu ngawalar salam didoakeun ku abi mugi aku Allah masing dipaoskeun yuswana amin, disehatkeun lahir sareng batinna, dijembarkeun milik rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Wah, ibu-ibu eta amina pangtarikna menika ciri seueur hutangna teh Bu. Cik jamaah di dieu sadayana anu gaduh hutang, hoyong lunas alim hutangna. Hoyong lunas. Aya hiji amalan Bu supados hutangna lunas. Naon amalana? Kerja. Insyaallah uih ti majlis ieu anu gaduh hutang masing dilunaskeun hutangna ku Allah amin. Anu teu ngawalar salam didoakeun cepilna sing panjang sabeulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadihi bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim wa ma'na wallahu a'lam bi muradih. Kapayunan para alimin wal ulama, para asatidzah wabil khusus para masyayikh urang sadayana alladzi lam yudhkar ismuhum ta'dhiman wa takriman lahum. Wabil khusus pangersa pun guru Syekhunal Mukarram Ustaz Didin rahimahullah. Oge kasegenap para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah. Tikawit bawahan nugi ka atasan, Bapak Kepala Desa Sindang Sari sareng reng-rengana, Bapak Ketua MUI Desa Sindang Sari, Bapak Ketua DKM Baitus Sa'adah, Bapak RT na, Bapak RW na, oge anu sami ku abdi dipihormat, Bapak Kapolri anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kasadayana panitia anu dikojuan ku para pemuda-pemudi anu janten wasilah ngadegna ieu acara hakikat kudrat iradatna Allah taala anu rela ngorbankeun jasa, harta, tenaga sareng emutanana sangkan ieu acara tiasa berjalan dengan baik. Atuh ku urang wang sami-sami doakeun mugia ieu para pemuda masing dijantenkeun ku Allah janten pemuda anu soleh tur solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu kalintang ku abdi dipihormatna para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi miwah morang kali sadayana anu teu tiasa diwincikna mina hiji-hiji dibilang saurang-saurang namung tengirangan kana ta'ziman wa takriman abi ka jamaah sadayana. At para hadirin rahimakumullah, dina dengat ieu urang sadayana nincak kana sasih min asyharil hurum, salah sawios sasih anu dimuliakeun nyaeta sasih Muharram. Ai seueurna sasih anu dimuliakeun teh seueurna opat. Kahiji sasih Muharram, kadua sasih Zulqa'dah, atanapi masyhur saur orang dieu mah disebatna sasih Hapit. Nah, beuti sebat sasih Hapit kumargi biasa. Nah, dina sasih eta kahirupan teh sok asa kajepit, hidupna teh sararempit we. Anu dagang teu kaalabati, anu usaha teu pati marema, anu damel nya kitu deui leres. Teras anu katiluna sasih anu dimuliakeun teh nyaeta sasih Zulhijjah, atanapi sok disebat sasih Rayagung. Naon sababna Rayagung? Sabab dina sasih eta biasana milik rezeki sok rada arageung. Salah sawiosna dina sasih Rayagung mah urang tiasa ngaraosan ngamam daging sapi atanapi daging domba. Duh, wah asnya urang mah hoyong daging sapi atanapi domba teh kedah ngatosan satahun sakali. Bari jeung dina sasih Rayagung eta ge bubuhan kebagian jatah kurban pami aya rezeki langkung panginten dina Syawal sakali deui eta ge janten setahun 2
kali. Alhamdulillah. Anu kaopatna sasi anu dimuliakeun teh sasi Rajab. Sakumaha dawuhan Allah dina surat At-Taubah ayat 30 genep tadi anu parantos diaoskeun dina ku abdi dina muqaddimah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Saestuna jumlah sasih mungguh Allah teh nyaeta 12 sasih. Tikawit Muharram, teras Safar, teras Rabiul Awal atanapi Rabiul Ula. Sanes mulud kade. Teras Rabiul Akhir atanapi Rabiul Tsani, teras Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kedah terang eta teh Pak Bu, nami-nami sasih dina tahun urang teh aya tahun Masehi terang, giliran ditaros tahun Hijriyah kalaka hokcai, molhok bari ngacai. Teras saur Allah minha arba'atun hurum, tina anu 12 eta teh aya 4 sasih anu dimuliakeun, nyaeta nu tadi teh salah sawiosna sasih Muharram. Muncul pertarosan naha sasih Muharram bet janten sasih anu dimuliakeun. Kumargi dina sasih Muharram seueur peristiwa-peristiwa penting, kejadian anu luar biasa anu terjadi ka para nabi sareng para rasul Allah, anu teu kaasup ku logika. Mung kudu diyakinkeun dina manah urang eta sadayana hakikatna Allah anu ngersakkeun. Hiji, dina sasi Muharram terjadi peristiwa diturunkeun Nabiullah Adam sareng Sayyidatuna Hawa ku Allah ti surga. Kunaon? Kumargi Nabi Adam ngaemam buah huldi. Padahal ku Allah tos dilarang yen ulah sakali-kali ngaemam eta buah. Bahkan ngacaketan tangkal nage dina surat Al-Baqarah ayat 35 dijelaskeun. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, pek cicing anjeun di surga sareng istri anjeun. Pek bade emam non oge. Ngan wayahna omat ulah ngacaketan tangkal eta, lamun ngacaketan maka anjeun bakal jadi jalmi anu zalim. Pek teh iblis ngagoda Pak ka Nabi Adam. Cek iblis, dam dahar tu buah tingali 2 ngagarantung buleud badag herang bangun ngeunah cabak we heula mun alus raweuy. Mun cek bahasa urang kirang langkungna kitu ieu mah nya. Kade pikiran tong ka mana-mana Bu Pak. Sanes kana susu ieu mah sanes kana buah huldi ieu mah. Weh, Nabi Adam teu kagoda, naon eleh ku iblis. Moal urang mah moal kagoda ku maneh mah iblis. Sieun urang mah ka Allah. Iblis teh saepun akal Pak Bu. Lumpat weh ka iblis teh ka Siti Hawa. Cek iblis, wa tuh tingali buah. Jika nu ngeunah kitu, naon Allah nita ulah ngadeukeutan buah eta lain? Kunaon cing Allah beut nita ulah ngadeukeutan buah eta? Saur Siti Hawa teh, kunaon kitu iblis? Saur iblis, eta tangkal lamun buahna di dahar ku anjeun sareng caroge anjeun Adam, maka anjeun duaan bakal jadi makhluk anu langgeng, moal kolot-kolot, bakal gelis terus salawasna, bakal jadi makhluk anu pangmulyana bahkan lebih tibatan malaikat. Terus lamun anjeun ngaemam eta buah, anjeun bakal nambih gelis, nambih montok, nambih bahenol, nambih glowing, eleh kabeh bidadari ge. Atuh nya aya di olok kitu masih teh Hawa teh tergiur ku gogodan si iblis. Saatos kitu teh ketika Siti Hawa sareng Nabi Adam berduaan di surga, digigireun sungai mengalir, ditambih suara manuk ting ciricit, pemandanganna indah. Siti Hawa ngarayu ka Nabi Adam supados ngaemam eta buah. Nabi Adam awalna mah nolak Pak karena ajakan Siti Hawa, ngan karena terus-terusan dirayu ku nu janten istri, akhirna Nabi Adam luluh tung nama kersa ngamam eta buah. Maka hukum Allah berlaku kangge Nabi Adam sareng Siti Hawa, ku diusirna aranjeunna ti surga ka bumi. Matak tong heran Pak, tong heran Pak. Bu, gogoda paling dahsyat bagi seorang laki-laki mah nyaeta istri. Seueur pejabat anu korupsi gara-gara nurutkeun ka hoyong istri. Bahkan Nabi Yusuf dipenjara karena pengaruh istri. Teu saalit pamegat sareng pamegat wani silih ngadek karena marebutkeun istri. Matak saur Allah, inna kaidakunna azim. Saestuna tipu daya, godaan, rayuan istri itu benar-benar dahsyat. Waspadalah.
Teras sasi Muharram mangrupikan sasi di mana diselamatkeun Nabi Ibrahim alaihissalam ke Allah tina kobaran seuneu akibat perbuatan Raja Namruz kanggo ngabeulem Nabi Ibrahim peda ngahancurkeun berhala sesembahan maranehanana. Lucuna ketika Nabi Ibrahim tos ngahancurkeun sadaya patekong nu aralit ku palu, Nabi Ibrahim ngahaja nyesakeun berhala nu pangageungna teras digantungkeun eta palu dina eta berhala. Pas Raja Namruz terangeun yen sesembahanna ancur, Raja Namruz langsung nyauran Nabi Ibrahim, da pasti kalakuan saha deui iwal ti kalakuan Nabi Ibrahim. Pas dipanggil, disimpan di payunan Raja Namruz, terus diinterogasi Nabi Ibrahim ku Raja Namruz. "Hei Ibrahim, naha anjeun ngahancurkeun berhala sesembahan kami?" Saur Nabi Ibrahim teh, punten, sanes abi Raja, taroskeun we ka berhala nu pangageungna, pan dina beheungna ngagantung palu, jigana masih eta tah pelakuna. Saur Raja Namruz teh nya, "Ai maneh gelo nitah urang nanya ka berhala anu teu bisa ngomong." Diwalar ku Nabi Ibrahim, "Ai maneh gelo geus apal berhala teu bisa ngomong, nah beut kudu disembah, tong boroni ngomong, dihancurkeun ge teu ngalawan." Otomatis Raja Namruz murka ngadang walaran Nabi Ibrahim ieu. Langsung Raja Namruz miwarang ka bawahanana, "Hei prajurit, bakar!" Singkat cerita, suluh, kararas, awi, jarami tos ngarumpul. Nabi Ibrahim disimpan di tengah-tengah eta durukan, tapi qadarullah ku izin Allah eta seuneu berubah anu asalna panas janten tiis. Miwarang Allah ka eta seuneu, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei seuneu jadi tiis anjeun. Kalimah naru teh isim nakiroh, artina umum. Jadi sadaya seuneu nu aya di alam dunia pada harita jadi tiis. Mata karunya we eta masih emak keur nyangu dina hawu. Nah, ieu sangu teh teu asak-asak cenah. Pek teh seuneuna jadi tiis. Oke, masih seueur keneh kejadian anu luar biasa anu dialami ku para nabi sanesna. Sapertoskeun Nabi Yunus dituang ku lauk paus anu namina lauk Nun dina sasi Muharram. Nabi Yusuf dipitnah dilebetkeun kana penjara dina sasi Muharram. Termasuk hijrahna Nabi Muhammad di Mekah Al-Mukarramah ka Al-Madinah ka Madinah Al-Munawwarah teh terjadina dina sasi Muharram. Hijrahna Nabi Muhammad ieu cikal bakal dikawitanana perhitungan tahun Hijriyah. Cik abi bade naros anu laras walaranana di pasihan acis ku PDKM. Nah, Nabi beut hijrah ka kota Madinah, padahal Mekah kota kelahiran Nabi, kota paling maju, ekonomina paling makmur, jantan pusat ibadah haji. Nah beut hijrah kumargi pami Nabi sareng sahabat masih bertahan di Mekah, khawatir anjeunna bakal dibunuh ku kaum kafir Quraisy. Hakikat perintah ti Allah Subhanahu wa taala kalih ti eta hijrahna Nabi kanggo nyebarkeun syariat agama Islam ka kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi ternyata aya hikmah anu ageng di balik hijrahna Nabi anu kedah dipetik hasilna di alah buahna, tegesna janten ibroh kangge urang sadayana. Anu kahiji, peranna seorang pemuda dina perjuangan dakwah Nabi, di mana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang pemuda anu ganteng, gagah, perkasa, rela ngorbankeun nyawana kangge ngagentoskeun posisi Nabi. Saur Nabi, "Ali, kaula bade hijrah enjing. Orang-orang kafir Quraisy bakal datang ka bumi kaula, bade ngabunuh kaula. Jadi anjeun bobo dina kasur kaula, gentoskeun posisi kaula." Saur Sayyidina Ali, "Siap ya Rasul." Teu mikir-mikir heula, langsung jawab, "Siap." Padahal terang resikona bakal dibunuh, nyawa taruhanana. Sugan pas ku Rasul dipiwarang, "Hei Ali, gentoskeun posisi kaula di kamar." Terus Ali ngawalar, "Tong abi atuh ya Rasul, abi mah masih muda, can nikah. Tuh Abu Bakar atuh nu rada kolot." Henteu, keputusan Sayyidina Ali kuat, pinuh keyakinan demi kemajuan agama Islam, demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela nyawa na jantan taruhan. Tuh, matak para pemuda kedah kuat keyakinan ke Allah dina ngabela agama, memperjuangkan agama, nyiarkeun syariat agama. Sanajan nyawa taruhanana ulah unggut kelinduan, ulah gedag keanginan, panceg dina galur najan awak lebur, ulah mundur sanajan getih ngucur. Takbir. Cik para pemuda, siap ngabela agama? Siap memperjuangkan agama? Takbir. Kade siap, tapi enjing salat subuh kaberangan. Teras
Dina kemajuan agama oge ngabutuhkeun jalmi-jalmi anu beunghar, anu kaya, anu ghaniyan, tapi henteu koret keket mengkede merege hese cap jahe. Sapertoskeun Sayyidina Utsman, sahabat paling kaya anu nyumbangkeun sadaya hartana kanggo ngabantu dakwahna Nabi nyiarkeun syariat agama Islam. Teras dina perjuangan hijrah Nabi demi nyiarkeun agama Islam butuh jalmi anu gaduh kekuasaan, jabatan, kekuatan fisik anu gede kawani. Sabab lamun jalmi-jalmi Islam lemah, pasti agama Islam sanes maju, malah justru bakal ditindas. Saha sahabat anu paling kuat? Nyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terakhir, dina perjuangan hijrah Nabi demi nyiarkeun agama Islam perlu gaduh penasehat, perlu rerencangan anu setia, di mana orang menuju posisi di bawah aya anu nyemangatan, di mana orang menuju aya di luhur aya anu senantiasa masihan nasihat supados henteu tersungkur. Sapertoskeun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anu setia ti awal Nabi nyiarkeun agama Islam dugi kapupus. Abu Bakar lah sahabat anu paling setia. Bahkan di antara sahabat anu sanesna, Abu Bakar sahabat anu pang pertama na lebet agama Islam. Sakitu anu tiasa didugikeun, kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.